Bismillahirrahmanirrahim. Paslun arieu eta hiji pasal. Nawaqidul wudu'i. Ari pabatalan wudu. Arba'atu asya'a. Eta aya 4 perkara. Al awwalu ari nu kahiji al khariju eta aya nu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji dua palawangan min qubulin nyaeta palawangan payun au duburin atanapi palawangan pengker. Naon rihun angin au ghairuhu atanapi nu liyana illal mani kajabi mani. Asani ari nu kadua zawalul aqli eta ilang akal binaumin ku sabab sare au ghairihi atanapi nuliana illa nauma qa'idin kajabi sare najalma anu calik mumakkinin anu netepkeun maq'adahu kana pangcalikanana minal ardi tina bumi. Asalisu ari nu katilu iltiqa'u basyaratai rajulin eta paantel dua kulit lalaki wamroatin sareng awewe kabiraini anu dewasa duanana ajnabiyaini anu deungeun min ghairi hailin tina teu make hahalang. Ar-rabi'u ari nu kaopat massu qubulil adami eta nyabak kubul bangsa Adam au halqati duburihi atanapi bubunder bujurna bibatnir rohati ku tampah panangan ku telapak tangan au butunil asabi'i atanapi ku telapak
ramo-ramona. Ayeuna ngabahas mengenai pabatalan wudu nu ngabatalkeun kana wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Nu ngabatalkeun wudu aya 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun. Nu kahiji nu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta aya nu kaluar tina salah sahiji dua palawangan, baik palawangan payun atanapi pengker. Misalna angin, hitut maksudnya, hitut. Au ghairihi atanapi nu sanesna. Jadi komo meureun lamun naon mah, lamun miceun mah nya cacakan hitut ge ngabatalkeun. Atanapi aya nu kaluar misalna madi. Nah, madi ge sami ngabatalkeun kana wudu. Kecuali mani. Ari air mani mah teu batal wudu tapi ngawajibkeun adus. Tunya. Ari kana wudu teu ngabatalkeun tapi wajib adus. Eta nu kahiji. Asani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. Nu kadua nama hilang akal. Teu nyadarnya hilang akal ku sabab sare atanapi nu sanesna misalna pingsannya. Kajabat sanagen sarena jalma anu calik. Tapi calikna oge umakinin maq'adahu. Teu ngarobah kana tampang calikanana jadi henteu ungked-ungkedan gitu. Calikna lawan bari ungked-ungkedan kan otomatis jadi muka meureun. Tau oge si bujur teh gitu. Tapi cicing gitu bari sare oge. Nah, bisa kieu, bisa kitu. Nganu penting mah ulah usik-usikan. Sila gitu tiasa. Nya, ulah usik-usikan itu jadi ulah nepi ka ieu teh ngangkat si bujur teh. Sabab senagen al-ainani wika usahi. Ari dua panon teh pangrod bujur. Lamun panon sare, da itunya lamun sare, maka kelep muka. Kelep teh gitu, kelep bujur teh muka. Otomatis jadi lawan muka mah aya nu kaluar tuh. Teu kulantaran kelepna muka itu. Tak kumaha lamun kieu. Nah, nu penting mah salik bari netepkeun gitu. Henteu bari ungked-ungkedan gitu sarena. Di aturan calikna mah teh aturan. Daya, penting mah salik gitu teh. Eta nu kadua. Anu katilu. Asalisu iltiqa'u basaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Nu katilu mah paantel dua kulit lalaki jeung awewe anu geus pada dewasa duanana. Bari asing berlainan jenisnya. Teras deui bari deungeun. Teu aya halang. Jadi aya penghalang mah teu matak batal. Tak kumaha lamun salah sahijina. Tadi dioge kan kudu kabiro ini. Kudu dua dewasa, kudu duana dewasa. Lamun salah sahiji mah berarti teu batal.
teu matak batal. Tak kumaha cenah ge mama jeung bapa batal teu. Nah, lamun ceuk ieu mah batal. Nya, otomatis batalna sababna sabab dina hubungan teh aya hubungan nasab. Aya hubungan di luar nasab. Tadi dieu mah yakni hubungan teh hubungan dina nasab. Dina turunan itu. Misalna jeung bibi teu, jeung bibi mah sareng ua terus kaluhur itu. Jeung akinini gitu. Tanu teu ngabatalkeun mah sabenerna dalilna mah sami wae sabenerna. Ta ari anu berpendapat teu ngabatalkeun mah bahwa iltimas nu aya dina Al-Qur'an. Jadi aula mastumun nisa tafsiran anu teu ngabatalkeun mah auja maktum. Jadi anu ngabatalkeun kana wudu teh cenah jamaktum. Jama cenah itu. Tasalaresna nya dina mazhab Syafi'iyah di saperti dieu. Jadi inti nama aya asaddu ihtiyaton. Jadi lebih hati-hati saresna mah. Sabab memang alastun jadi nyana kana arti asal aula mastumun nisa. Lamsu teh jadi nyampa itu. Taeta nu katilunya. Ar-rabi'u wayna nu kaopat masuk kubulil adami au halqati duburihi bibat dirrohati au butunil asabi'i. Jadi nyampa kubul bangsa anak Adam jadi kubul manusia, kubul jalmi. Misalnya nya urang ngomehan budak. Urang geus boga geus wudu gitu tapi urang ngomehan budak. Pan jadi antel. Jadi telapak tangan atana piramo-ramona itu. Baik kanu payun atana kanu pangkar. Tapi ku ieu tah ku telapak, ku malam ku ieu tan teu ku ieu mah. Ai ku ieu ku pangkerna mah tanu matak batal mah. Bibutunir rohah au butunil asabi. Nah, jadi ku telapakna, gitu ku telapakna. Kumaha oge lamun binatang, tadi dia ada kubul adami kan. Jadi ari anak lain anak Adam misalna hayam. Tah naon itu jadi hayam ningali nogan atana pintu hayam teh tadi kitu tah. Dicolokkeun nga di kolot teh baheula mah. Di mana hayam geus waktuna nogan teh sok dicolok teunana bujurna. Tah eta mah henteu eta mah teu matak ngabatalkeun kana wudu. Wallahu a'lam bishawab.